Pun sapun ka Maha Agung ka Gusti nu welas asih, Gusti pamuntangan berang, Gusti pamantengan penting, sajatining patih urip, sajatining kasucian. Pun sapun awignam astu paralun kabuder awun, karumuhun kakaruhun Sunda salaka wiwitan, Sunda sembawa menggaran, Sunda pakuan angkehan. Pun sapun ngaladep menta, sejak amit kami mipit kasakumna lalembutan nunarindak tenarapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu kembali di channel Perjalanan Cihawuk. Hari ini Cihawuk membawa teman-teman ke salah satu situs di Bojonggalu, Karangkamulian, yaitu simbol peribadatan. Dan simbol peribadatan ini merupakan sebuah lingga yang pada masanya merupakan tempat untuk beribadat. Nah, teman-teman masih ingat 1 tahun yang lalu terjadi kasus tentang pelecehan simbol peribadatan. Disinilah tempatnya. Apapun, bahwa ini adalah peninggalan leluhur yang harus kita hormati. Bukan untuk diikuti, tapi hanya untuk mengikuti. Tolong jaga, hormati peninggalan-peninggalan daripada leluhur kita semua. Subscribe dulu channel Perjalanan Cihawuk. Ikuti terus perjalanan Cihawuk. Ahum turun di gunung gumuru kahujanan kumalati, nyamoyan di pamoyanan pepangih jeung urang dami, anu keur mener ngaraja hadeup ka dayeuh kawangi, kaluhur ka sang romuhun ka sang batara ka sang batari, sang batara susuk tunggal nu babak-babak di kahyangan, bul kukus aing ka manggung kahandak ka kadatuan, dipiri kaheulang jeung waditra kiwari, halang nu ngajak hudang waditra kiwari nu ngajak nyaring, sangkan hudang alam rasana, sangkan nyaring alam pikirna, salawas ngagem ka eling. Pun ampun paraun. Luar biasa, teman-teman. Nah, pohon ini berada masih di Perjalanan Cihawuk.